Bismillahirrohmanirrohim. Eis anaki putra mamah sareng bapa anu dipika asih dipika deudeung kembang soca siang sareng wengi. Urang malikan heula 23 tahun kapengker anaki. 23 tahun kapengker hidup masih aya keneh dina kandungan ibu ipah. Ibu ipah ngakandung hidup dina kayaan segala karasa anaki. Jeletip ping-ping jeletot tonggong tos tadi pirose aku anjeunna. Da bubuhan bagja anu aya bakal dipaparin turunan nyatana gelis pisan. Dugi kana waktosna dinten Kemis kaping 31 Desember 1888 hidup gubrag medal ke alam dunia dina kaayaan lamokot berem ku getih dirau anak king dipangku ku ibu ipah kalayan pinuh kanyaan diasuk diwuruk diwarah dinangna dinengne lir ibarat nanggei endog beberemna tekraos gelis anaki. 23 tahun tos kalangku hidup ayeuna parantos jalugjug jangkung ngaluhuran induk sawawa nincak dewasa ngaluhuran bapa gelis. Dugi kana waktosna nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama dinten Ahad ping 21 November 2020 Insya Allah hidup bade ngadahup kapameget pilihan hidup pisan nyata nakang jajang sanes mohon alhamdulillah. Tumut kana tradisi Sunda anaking dinten ieu pisan bade dilaksanakeun acara siraman nu dipalar nu dipamrih supados hidup ngadahup naka pameget pilihan hidup aya dina kaayaan suci lahir sareng batin anaking satu acan madep mayuneun bapak sareng mama dangukeun anaking bawi raos bilih wae ti audiens atanapi nu nongton dina acara siraman ieu aya pendapat aya naon cenah tukang make up bet ngamparkeun samping 7 sanes mitos sanes tahayul anaking nanging ieu 7 lambar sinjang anu diamparkeun bade ditincak ku hidup sadayana ngandung siloka kanggo kalancaran hirup rumah tangga hidup anaki. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Majeng kana sinjang nu kahiji anaki tos cekak amparan sinjang anu kahiji anaki regepkeun lebetkeun kana mana hidup gelis. Rehna amparan sinjang anu kahiji ngandung siloka salamina hidup kedah emut kanu maha tunggal nyatana Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga gelis nincak kanu amparan sinjang nu kadua cekap bager dina amparan sinjang anu kadua ngandung siloka anaki gubragna ke alam dunya lahir di tengah keluarga tinang tos hidup gaduh perjanjian atanapi MOU perjanjian anu kahiji antawas hidup sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Teras perjanjian anu kadua nyaeta perjanjian hidup sareng Rasul hidup nyatana nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dibengket dina sahadat dua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Majeng kana sinjang nu katilu gelis cekap bager sinjang katilu diamparkeun kanggo ngingetan hidup pepeling kanggo diri hidup. Rehna diri hidup bakal ngalaman tilu kajadian anu penting dina kahirupan hidup. Nyatana anu kahiji kajadian kelahiran hidup gubragna tina alam rahim mamah gubrag ke alam dunya medal 23 tahun kapengker
Teras kejadian anu kadua insya Allah bakal terjadi dina kaping 21 November nyatana ngadahupna hidep ka papangget pilihan hidep. Teras kejadian penting anu katilu anaking eta mah pasti bakal kaalaman kusadaya umat makhluk anu aya di bumi nyatana kajantenan kematian. Margi sadaya makhluk anu kumelendang di alam dunia pasti bakal ngalaman kematian. Insya Allah eta mah pasti bager. Mangga nincakana sinjang nu kaopat. Cekap bager. Amparan sinjang anu kaopat anaki ngandung siloka. Hidup kedah percanten karena papasten awon sareng papasten hade ti Allah Subhanahu wa taala. Margi sagala rupi ciptaan anjeuna estu dipasangkeun berpasang-pasangan. Aya kulon, aya wetan, aya kidul, aya kaler, aya istri, aya pamaget, aya bagja, aya cilaka, aya manis, aya pahit. Eta anu dimaksad kana sinjang amparan kaopat anaking sadayana kedah diimanan ku hidep. Mangga teras majeng kanu kalima cekap bager. Amparan sinjang anu kalima ngandung siloka anaking hidep salaku umat Islam umat muslim nu sajati pepejeh sing emut sing iman tiasa ngalaksanakeun rukun Islam anu 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji. Insya Allah ibu percanten hidup tiasa ngalakonan mangrupikeun tawis hidup teh nganut agama atanapi umat muslim anu sajati. Mangga majeng kanu kagenep bager cekap. Amparan sijang anu kagenep anaki ngandung siloka. Tadi nu kalima ngandung siloka rukun Islam anu kagenep nyata pisan ngandung siloka kana rukun iman anu genep. Tangtos hidep parantos apal ibu percanten atas didikan hasil didikan ti ibu ipah sareng Pak Oman ngajantenkeun ngadidik ngawuruh hidep janten pribadi anu soleha insya Allah. Mangga kanu terakhir bager sinjang anu katujuh anaking simbol siloka rehna genep perkara anu parantos disebatan ku ibu tadi. Teu aya hartosna kanggo diri hidup. Saupama hidup teu aya hampura sareng pidu ati mamah. Sabab hidup kedah yakin siloka tina sinjang anu katujuh percanten rehna pidua ti ibu sareng ti rama. Yakin sayakin yakina rehna bakal tembus nembus ka langit anu katujuh teu aya hahalang. Komo ayeuna diaminkeun ku ibu-ibu ku bapak-bapak sadaya anu soleh sareng soleha. Insya Allah sagala pamaksadan sapenejah hidup bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anaking parantos dipedar naon siloka tina sinjang anu 7 anu diamparkeun ku ibu. Ngartos geulis muhun. Mangga geramayun ka bapak sareng ka mama. Calik anaking margi saluhur-luhurna gelar hiji anak dihareupeun indung bapak tetep hidup kedah hormat tunduk kana sagala aturan anu dicieun ku bapak sareng ku mama. Margi ridona indung sareng bapak ridona Allah, murkana Allah oge murkana indung sareng bapaknya tanah murkana Allah anaki. Dugi kana waktosna, cun kana waktu nu rahayu, nitih wanci nu murstari, ninggang mangsa nu utama, bapak, mama, tuang putra anu dinangna nengnek sekian puluh tahun 23 tahun lamina bapak tinang tos dedehna tinang tos nyaahna. Margi ieu teh putra pertama anu dipika hoyong tos ageng mah bakal ngandungkeun bapak sareng mamah muhun. Tapi bapak ridho abdi bade naros ridho ikhlas ibu ikhlas pisan. Alhamdulillah anaki dina amparan sinjang anu katujuh anaki geraprak kedalkeun kahiji nyuhunkeun hampura ti mamah sareng ti bapa.
anu kaduana suhunkeun pidoana margi saur ibu tadi percuma hirup hidap lamun teu aya hampura sareng pidoa ti mama anaki. Terus anu katiluna mangga gerang hatur nuhunkeun kana sagala rupi jasa mamah sareng bapak salami ieu. Mama, Bapak, apunten anu kasuhun, hampura anu diseja, tiluhur diasuh, tiluhur diusap rambut, dihandap dihabis dampal, milik salami ieu aya sikap ucap lampah abdi anu matak teu raos areng ngarahekeun manah mama sareng bapa. Hapunten abdi tacan tiasa babakto sareng mulang tarima ka mama sareng ka bapa. Mama, Bapak, hatur nuhun kana sagala kanyaah sareng jasa salira duaan. Angin Allah nu tiasa ngabales kana segala rupi kasayan mama sareng bapa. Abdi nuhungkeun pidoa ti mama sareng ti bapa. Rireh dinten enjing abdi bade ngalaksanakeun sunah Rasul, niat diri laki rabi. Mugi mama sareng bapa meninggali lungsur widi. Dadah teuing geulis anaki. Kanyaah bapa kadeudeuk mama. Beral geura miang geulis. Jigera laki rabi beral geura rumah tangga. Sing jadi istri solehah. Nu tiasa babakti satia satuhu kacaroge hidup. Insya Allah mama ikhlas bager. Bapak ridho ngalepaskan hidup. Hidup sing pinanggih bagja. Panjang yuswa panjang jodoh. Ku bapak sareng ku mamah dihampura pisan anaki. Mugi salamina hidup aya dina lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hampura bapak anaki. Hampura oge mama. Ukur sakitu mikanya sareng mika dedeh ka hidup. Tapi ulah salempang anaki. Doa mama sareng doa bapak insya Allah bakal nganteng salawasna keur kabagjaan hidup. Beral gerami yang jungjunan. Ulah salempang, ulah sumoreang. Geura papag kabagjaan hidup. Kabagjaan lahir batin dunia akhirat. Bapak ikhlas mamah ridho. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mugi ngaijabah kana sagala rupi pamaksa dan paoman sakali di dieu. Terutami kanggo kabagjaan putri tercitana nyatana nok euy Susilawati pisan. Cekap bager alhamdulillahirabbil alamin. Ngageser raja ka mama heula anaking cua ngalaksanakeun ngaras kapali ditu ger ari nu disebat ngaras nyatana ngumbah dampal sampean diteraskeun ku sungkem kanu janten mamah anaking diutamakeun dipayunkeun mamah teu aya sanes anu ngindung hidup saha bager anu ngakandung hidup salapan sasi lamina mamah pisan bager
maka aya paripaos surga teh terletak di bawah telapak kaki ibu anaking. Angga gerak kumbah sayang. Lebetkeun ibu. Bagja hidup maneng eis. Tiasa keneh ngumbah dampal sampean mama. Ieu mah pangemut-ngemut ibu bapak sadaya. Sanes tahayul kedah munjung ka indung. Nanging hiji anak tiasa disebat anak anu soleha. Saupami tiasa babaktos kanu janten sepuh. Surat Luqman ayat 14 anu unikna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aniskurli wali walidayya. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian. Birul walidain. Saupami neng eis tiasa sae sikap sae hade budi basa ka ibu rama. Insya Allah sanes bae jaga di akhirat. Nanging tiasa dicirikeun di alam dunia oge. Kahirupan neng eis bakal pependak sareng kabagjaan. Amin ya panya insya Allah. Cekap bager diteraskeun dielap anaki. Teras disengitan bager. Ditapelkeun neng namajeng raja. Neng namajeng kapayun sayang. Diangkat sampean mamahna. Disengitan ieu siloka anaking hidup salaku anak putri pertama ti ibu ipah sing tiasa nyengitan ke kula warga anaking kula kulampah tingkah paripolah anu sae sabab bakal aya paripaos hana cara kadata sawala anakna cilaka indung bapana oge tangtos kababawa. Neng eis teh putra saha, indung nasaha asal ti mana, kumargi kitu anaking, ibu ngawiat titip kahidap, sing tiasa ngariksa panonjeng celi, sing tiis celi herang mata, ku alatan hidap kedah tiasa sae kalakuan, sae tingkah paripolah ucap lengkah sareng tekad hidap, ulah kaluar tina aturan anu ditangtoskeun. Mundur aja sakedik ieu napasikeun ka ibu. Mangga geura sujud dina sampean mama. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cengkat bager nyeuh kanat pangkonan mamah anaki. Disun panangana kana pangkonan mama saya. Cepeng heula panangana. Mugi Allah nang tayungan hapunten anu kasuhun hapunten pisan mama tilahir tumekaning batin rumaos putra mamahnya tanah abdi pisan salami ieu ukur midamel kasesah sareng karepot kanggo diri mama rumaos diri abdi teu acan tiasa mulang tarima sareng babaktos ka mama sagala rupi jasa mama kaperih ka nyeri mama moal tiasa dibales ku diri abdi mama angin Allah subhanahu wa ta'ala anu tiasa ngabales kasayan sareng jasa mama. Mugi mamah panjang yuswa dipaparin kesehatan salamina aya di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin. Dirangkul sayang mama saha pesedih saha nu teu waas ibu ipah tangtos ngaraos ka icalan nanging ical oge nangis oge insyaallah nangis bahagia na margi dina dinten minggon enjing insyaallah putri tercintana bakal ngadahut kapameget pilihan neng ipah kalayan aya ridho restu ti ibu sareng ti bapa bagja kanggo hidep disun sapalih deui mamahna sayang sapalih deui damisna disun taarna disun ku mamah neng sedih nyamahnya tinang tos sedih insya Allah bagja kanggo hidap mangga ngalih ke apa bager sami gerak kumbah dampal sampai tah
Cirim jenisna Bapak Oman jugrugna eta pisan anaking. Hiji bapak, hiji kepala keluarga, hiji imam di keluarga hidup. Anu parantos dug hulu pet nyawa ngabelaan hidup. Cek paripaosna paribasana gelis. Belaan patuangan Bapak Oman guguruwukan lapar. Nahan kalapar henteu diraos anaking. Usaha dug hulu koleang nyawa, indit isuk datang poe, teu aya sanes. Nu dipamrih ku Pak Oman iwal ti hoyong ngabagjakeun nyumponan sagala rupi ka hoyong neng euis anaki. Hal eta kadang-kadang hilap ku diri hidap anaki. Eta pengorbanan nu janten bapak nu sakitu ageungna. Hidup sakola sabara puluh tahun anaking 12 tahun kalangkung sakola hidup lamun dietang ku nominal tos sabarahaeun anaking nanging estu ikhlas ridho pisan nyapanya insyaallah eta buktos tanggal waler hiji kepala keluarga kanu janten putri tercinta anaknya tanah hidup pisan anaking hidup memol tiasa ngabales cekap bager mangga dikeringkeun cai kembang simbol sipoka hidup nyalira dina kahirupan sing tiasa ngawarnaan masihan warna kana kahirupan Pak Oman sareng Bu Ipah ku warna anu sae ku tingkah paripolah ucap sareng lampah anu sae insyaallah ibu percanten hidup mah mangrupikeun putri anu solehah ti kulawargi Pak Oman sareng Ibu Ipah sengitan bager. Cekap anaking mundur sakedik raja kapengker nyeuh kana sampean bapak mangga gera nyeuh kana sampean bapak pepeujeuh tong ditingali kokotorna anaking sabab kokotor eta pisan nu jadi bukti kumaha perjuangan nu jadi bapak dina nggone ngabelaan hidup nyumponan segala keperluan hidup estu kesang na tiap kecelak kesang anu janten darah anu janten daging hidup estu tina tipe porose na totoker nu jadi bapak usaha kanggo nyumponan sagala rupi nafkah kanggo diri hidup geura cengkat anaki digabruk heula apana bager hapunten apa sekali deui tina sagala rupi dosa abdi dosa alit, dosa ageng, dosa nu karaos sareng nu teu karaos, dosa nu terang-terangan sareng nu disumput salindung, geura kedalkeun ku hidup dina dinten ieu pisan anaking, supados hampura sareng doa ti bapak sareng ti mamah ngocor kanggo hidup salamina. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahi robbil alamin. Bager. Mangga diteraskeun ka nini heula kapalih ditu. Munjungan kana panggonanana sayang. Ma hapunten diri abdi anu seueur kalepatan ka emak. Saupami teu aya emak, moal aya diri abdi emak. Mugi emak panjang yuswa sareng sehat. Pidoa anu kasuhun kanggo diri abdi. Mudah-mudahan niat diri laki rabi rumah tangga abdi kapayun sing aya dina kabahagiaan dunia akhirat, bahagia lahir batin, janten keluarga anu sakinah mawaddah warohmah. Amin ya robbal alamin. Dirangkul heula makna sayang. Amit mundur amit mungkur, ma doakeun pidoa anu sae kanggo diri abdi sareng pasangan caroge abdi. Insyaallah cekap bager. Alhamdulillah ngalih ka aki neng. Aki hapunten anu kasuhun hampura anu diseja ti aki anu salami ieu parantos ageng jasana ngiringan ngasuh ngatik ngadidik diri abdi
Dugikeun ka abdi ayeuna sawawa nincak dewasa bade rumah tangga. Pidoa anu kasuhun Aki. Mudah-mudahan abdi tiasa ngawangun hiji rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Aya ridho ti ilahi robi. Mugi Aki panjang yuswa sareng mugi-mugi Aki sehat salamina ya robbal alamin. Cekap bager dirangkul heula Akina. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap gelis mangga calik dina tengah-tengah apa sareng mama. Simpling ngawakilan jirim jinis Neng Euy Susilawati putri pertama ti Bapak Oman sareng Ibu Ipah. Kanggo sadaya nu sami hadir terutama kulawargi anu caket. Sihapunten anu kasuhun bilih salami 23 tahun kapengker anu parantos kalangkung. Neng Euy Susilawati tina cariosan boh tina paripolah sareng rengkak paripolahna aya nu kabetrik ati aya nu kabentar basa. Nyuhunkeun sihapunten anu saageng-agengna ulah janten hahalang kaawonan kanggo calon panganten. Bade ngahapunten ibu-ibu leres alhamdulillah anaking parantos aya hampura ti ibu sareng ti mama. Bapak Neng tati heula sayang. Bapak ke tengah sekedik sareng mama ngageser. Neng calik dina pangkonan mama sareng bapak. Teras ka kitu Neng. Pileleyan gelisnya. Margi dinten minggu mah hidup teh bakal paturai tineng sareng bapak sareng mamah nu dipicinta. Lungsur tina asuhan ecag tina aisan mama. Insyaallah tos siap sayangnya. Mangga disun bapak tuang putrana kiri kanan mama. Mohon gitu bager. Mohon pura-pura nabae sae kitu alhamdulillah mangga engke diteraskeun ku acara ngecagkeun aisan dugikeun ka tempat siraman insyaallah. Bae anaking geulis poe panungtung hidup bakal diais deui ku mama. Sinjangna ibu mangga. Bapak kapali bade ka di jalan bade ka ditu mangga teu langkung bapak pali ditu mangga. Ieu nacaangkeun bapak. Pak Lili nacaangkeun sanes bade ngepet nyapanya siloka nyaangkeun seuneu teh salami bapak janten kepala keluarga ganduh atanapi mangkon tanggal waler anu ageng nyatana nyaangan kaneng Euis supados Neng Euis henteu nincak dina jalan anu salah kitu. Loh Neng Euis ngalakukeun sagala rupi anu parantos kasayan anu parantos ditangtoskeun ku agama oge aturan dari gama kitu cepengan sayang. Bapak ti payun ke heula kitu Pak. Neng geura muntang anaking kana tak-tak bapak mangga bapak geura majeng. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Dugikeun ka tempat siraman engke di ditu nembe ngecagkeun aisan. Aki hatur nuhun mangga urang sastengan ka tempat siraman. Mangga geura tiup caangna lilin tawis atanapi simbol silokana dinten ieu pisan tanggal waler sagala rupi tanggal waler anu dina pundak bapak parantos rengse margi dinten minggu uma insyaallah sagala rupi tanggal waler bapak salaku imam bakal dipasrahkeun ka carogena Neng Euis Susilawati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bapak 23 tahun teu karaos nyapanya asa kamari orok beureum keneh Neng Euis teh mangga bapak geura lesotkeun ecagkeun aisan putra tina aisan mamahna. Bismillahi tawakkaltu Allah
La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Beral anaking, gera miang, gera medal, gera lempang kusorangan, pepejeh ulah ngarondel baik ka mamah sareng ka bapa, hidup tingawitan dinten ahad enjing, ngemban tugas anu luhur, niat diri babakti ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala, ngalangkungan hidup satia satuhu kumawula kacaroge hidup. Siap gelis mohon, mangga neng calik dina kursi. Mamah ia purulukeun kembang. Kesanes kaditukanna cai siraman, teras ku bapana engke kucurkeun sakedik teu kenging sadayanya Pak, margi ieu engke kanggo abdas terakhir mohon. Pali ditu sadaya kembang mamohon. Bismillahirrohmanirrohim. Cai suci cai hurip, hayu diri urang mandi, nyamandi jeung para nabi. Cur mancur cahaya ning ti Allah. Anging tumut sunnah nabi, tumut sunnah para rasul. Sim abdi niat bade laki rabi, mugi aya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Hapunten bek songna panginten di offkeun urang sasarengan kuteraskeun maos sholawat bae atanapi ilahilas supados urang rada mengena dikawitan ku bapakna heula. Teras engke ku mamahna mohon siraman pertama ti bapak. Bapana ti palidi itu supados dina potona saen tengah halangan. Diteraskeun anu kahiji tadi bade saha ninina akina diteraskeun ku saderek anu sanes mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bapak kucurkan. Gelis tangan posisi gini, nanti air dibasuh ke muka sayang ya. Mangga bapak gerak kucurkan. Ilahilas tulil firdo si ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Duh Gusti abdi teh sanes ahli surga, nanging moal kiat nahan panas nanaraka. Mugi Gusti kersa maparinan tobat abdi tongkantun ka akhirat. Bapak cekap sagayung manawi mohon ibu-ibu cekap sagayung awatos bilih tiriseun. Ilahilas tulil firdo si ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatau waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi. Duh Gusti abdi teh
bersama parinan tobat dosa abdi tangka bantun ke akhirat ilahilas tulis firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafiru dzambil adimi du Gusti abdi teh sanes ahli surga nanging moal kinget nahan panas neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengsing Bapak mangga dipungkas ku cai abdas. Eta cai abdasna dipangkereun Bapak. Simbol wungkul anaking niat diri Bapak sareng mamah ngabersihan hidup medal gubrag ke alam dunya ti alam rahim ke alam dunya dibersihan diibakan anaking ayeuna oge sami ti alam lalagasan bade majeng ke alam rimbitan hidup oge dibersihan bersih nu dipalar bersih salira bersih mana anaking insyaallah berkah kanggo hidup mapag kabagjaan sarang caroge pilihan hidup teras engke bebersih nu terakhir bebersih na hidup ti alam dunya majeng ka alam kubur ka alam akhirat ka alam kalanggengan eta mah pasti bakal kaalaman ku urang sadaya insyaallah berkah kanggo hidup anaking. Ibu bade disawer panyawerna mana? Hapunten bantosan ka keluarga anu mancen tugas nyepeng panyawer teras saurna teh ieu bade sodakoh jariah ku mangrupikeun sinjang anu teu acan dianggo nembe dianggo dinten ieu pisan sayang hapunten sayang ieu na cuang gulungkeun heula Bapak kacandang teu neng dipangkon engke ka bumi mohonnya tapi sing atos-atos we bilih ieu leueur. Bismillahirrahmanirrahim. Nada ampun kanu agung nada widi ka ilahi nada jembar hampurana kasadaya parawargi nu aya dina riungan Bapa hajat salado anu soleh sepuh anom murang kali mangga wur awur sawer nadi awur awur wur awur awur sawer nadi awur 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 deui sawerana atos seep wur awur awur anu berem tacan keluar Bapak aya gambar Soekarno Hatta teu aya
Margi engke sok tereh luntur Bapak keluarkan salembar ayeuna. Tuh kan ngodoknya punya. Sok Bapak lah lillahi ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Mangker sayang Malik hitungan katilu mangga diawurkeun. Hiji, dua, dua satengah, tilu. Nggak bohong nyanengnya. Hiji, dua, tilu mangga. Neng hiji deui sayang. Mudah-mudahan kenu kengingna tiasa ngamanfaatkeun sinjangnya. Katebih bagernya. Sakedap bager. Siji, loro, telu. Telu, loro, setunggal. Alhamdulillah. Mangga eta sinjang masih aya keneh ecapan. Jazakumullah khairan kasiron kanggo Pak Oman sareng Ibu Ipah sakulawargi. Hatur nuhun tina sagala rupi amal sodakoh jariahna sing manfaat kanggo nu nganggona. Sim kuring anu mancen tugas atas namikru nati Queen Make Up Wedding Gallery anu dipupuhuan dipimpin ku Ibu Yuli anu terhormat. Sihapunten anu kasuhun. Akhirul kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag tunda nahan juang siang tenden nahan dalam siam paranti nyokot ninggalkeun. Insyaallah urang tiasa tepang deui dina waktos sareng tempat anu langkung sae. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kasadayana.